Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga nami abdi Rizkina Handayani di kelas 10 IPS 1. Dongeng Sangkuriang Gunung Tangkuban Parahu. Dina hiji carita dicaritakeun aya putri raja di Jawa Barat anu ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi boga anak lalaki anu kasep ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang karesepna ngaburu sasatoan di leuweung. Sangkuriang sok dibaturan ku hiji anjing anu ngaranna Situmang. Anjing eta lain sewajar anjing, sebenarna anjing eta nyaeta titisan ti dewa anu mangrupa bapana. Dina hiji poe Sangkuriang jeung Situmang ngaburu ka leuweung. Nah kunaon pas Sangkuriang nitas Situmang mudag buruan ka leuweung, Situmang teu nuturkeun ka hayang Sangkuriang. Nah, akhirna Situmang diusir ka jero leuweung ku Sangkuriang. Saentos nepi ka istana, Sangkuriang nyaritakeun kajadian eta ka Dayang Sumbi. Ngadenge carita eta, Dayang Sumbi ngambek ka cida, teras nakol sirah Sangkuriang make sendok sangu anu dicekelna nepi ka aya tapakna. Sangkuriang ngambek, teras mangkat di karajaan eta. Dina kajadian eta, Dayang Sumbi nyesel kana tos dilakukeunana ka Sangkuriang. Satos kajadian eta, Dayang Sumbi terus ngadoa jeung tapa. Dina hiji wangsa, dewa-dewa masihan hadiah ka Dayang Sumbi, nyaeta rupa awet jeung kageulisan anu abadi. Atos lami pisan Sangkuriang mangkat, akhirna Sangkuriang mutuskeun uwi ka karajaan. Pas tos nepi di karajaan tos beda pisan. Dinya oge Sangkuriang nempo awewe geulis ka cida anu padahal mah indukna nyaeta Dayang Sumbi. Nempo tina kageulisanana Sangkuriang arek ngalamarna. Sabalikna oge sabenerna Sangkuriang nyaeta sosok lalaki anu kasep, anu mata kreseupeun Dayang Sumbi ka pamuda eta. Dina caritana mah Sangkuriang arek menta izin ka rek ngaburu ka leuweung. Sangkuriang minta Dayang Sumbi pangnalikeun tali anu aya di sirahna. Dayang Sumbi ruwaseun pas nempo aya tapak baret dina sirah Sangkuriang. Tidinya Dayang Sumbi mulai curiga. Soalna eta tapak baret teh jiga kos anakna anu tos mangkat baheula. Dayang Sumbi merhatikeun terus, disidik-sidik bangetna oge jiga anakna anu tos mangkat baheula. Dayang Sumbi arek ngagagalkeun perkawinan eta. Dayang Sumbi mere 2 syarat ka Sangkuriang. Syarat kahiji nyaeta Dayang Sumbi hayang Sangkuriang ngabendung Cacitarum. Syarat kadua, Dayang Sumbi hayang hiji sampan gede pikeun nyebrang Cacitarum. 2 syarat eta kudu tos rengse dilakukeun pas panonpoe mulai bijil. Dina peuting eta keneh Sangkuriang tos ngalakukeun. Sangkuriang oge tapa jeung nyerahkeun makhluk-makhluk gaib jeung ngawujudkeun 2 syarat eta. Dayang Sumbi mulai ningali lalaunan pagawean Sangkuriang anu sabenerna tere beres. Dina poe eta oge Dayang Sumbi mulai ngerahkeun pasukan-pasukanana jeung ngabentangkeun lawan sutra warna beureum di sabelah kota timur. Saolah-olah pas panonpoe mulai bijil, Sangkuriang mulai ningali warna beureum eta, ngira panonpoe mulai bijil. Sangkuriang teu jadi neraskeun pagawean eta. Sangkuriang ngambek lantaran teu bisa ngabulkeun 2 syarat eta. Make kekuatanana Sangkuriang mulai ngabobol Cacitarum antus dijieunna. Teras jadi banjir gede, terus nendang sampan parahu anu tos dijieunna. Sampan eta teras ngalayang, terus ragrag ka hiji gunung anu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Parahu. Mung sakitu ti sim kuring, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.